pusing aing. Dulu tak dia dari nyanyi ku aing di gitaran. Lain sebenarnya lamun hayang ngomong mah urang ge keur lieur ieu teh. Lieur kunaon? Tadi nama urang ka dieu teh rek pinjem duit ka maneh, Jeng. Ah, sia mah ngan nginjem duit we, nu teh heula ge can dibayar. Tenang we atuh, engke oge lamun urang maksuin mah pasti dibayar. Rek irah maksuina depo ge tara. Gandeng sia Yogi. Sarua, urang kita boga duit aya nama ngan depoge rungkad wae. Ka bos olot we atuh. Nyaga bener pancek urang, pasti nita ka bos olot. Ngan jigana bos olotna moal mere ayeuna mah, soalna duitna geus dibalikeun motor. Emang bos olot meuli motor naon? Teuing da gede motorna teh. Ari sia gi. Pan loba meureun motor nu gede teh. PCX meureun. Heuh sugan da aya bakan tukangna ge. PR sia teh nu aya bakan kitu mah. Tapi keur naon ya bos olot meuli motor PR? Pan manehna mah jualan rokok, lain tukang mawaan pare. Ah, sia mah, si Yogi didenge. Nyawa meureun mah nama asal calang ngapungkul. Terus ari mah teh lieur kunaon ga? Kieu urang kamari ka Mantri Oding ngecek kandungan pamajikan. Kalau dibere ubar ame ulah wakalahiran. Nah, bisa kitu ga? Teuing atuh, cenah mah kandunganna kalak 8 bulan, lamun lahiran ayeuna pasti prematur. Atuh mah ke dibawa ka Mantri Oding. Bener mah tukang dodol lain dokter kandungan. Kaning segi ngecapruk wae maneh mah. Terus ayeuna kumaha ga? Urang ge bingung, emang lamun rek lahiran bisa ditahan-tahan heula kitu? Nya bisa atuh lamun pasienna teu bogaan duit mah. Oh, jadi Menteri Oding nyahuan meureunnya, maneh keur tanyakeun duit ayeuna mah ga? Heuh bener Ceng, jadi ditahan heula lahiranna. Nika manehna engke boga duit. Ada ceruk lah cerita kamar aneh mah terbalik. Maneh beneran mau nulungan Jeng? Lain mung nulungan, pan eueuh aing ge sarua teu boga duit. Dina dana aya meureun karek gocap mah. Keur naon deui? Urang depokeun sugan we menang bentaran. Heueuh, tapi otak sia ga nu dibentarna. Ari sia ga keur juat oge masih kene we hayang ngadepo. Maneh mah daripada nalulungan aing mending kalah ngadoakeun aing nu ka bentar. Ayo coba bentar aing. Coba ayo. Tulung barudak. Di bentar aing nyaran.